Garut merupakan kabupaten yang memiliki potensi tinggi dalam bidang kepariwisataan. Dengan luas kurang lebih 3,65 km persegi, Garut memiliki beraneka ragam objek wisata yang seringkali dikunjungi oleh para wisatawan, seperti Situ Bagendit, Cipanas, Pantai Santolo, dan lain sebagainya. Dari sini, kita dapat pahami bersama teman-teman bahwasannya Kabupaten Garut juga terbilang menarik di mata para wisatawan dengan keberaneka-ragaman tempat wisata pastinya. Namun, sarana prasarana tempat wisata di Kabupaten Garut masih terbilang terbatas sehingga belum berdampak besar terhadap kunjungan wisatawan. Selain itu juga kesadaran masyarakat Kabupaten Garut belum sepenuhnya berkembang sehingga sangat diperlukan pendamping dari pihak terkait dalam pengembangannya. Kubituna akan teteh sadaya hasil panalun tikan kapanggi yang salah sahiji cara pikeun ngaranjatkeun tingkat kunjungan wisatawan mancanagara nyaeta ngawangun jeung ngaranjatkeun prasarana pariwisata anu geus aya ngaliwatan inovasi ku cara ngahijikeun unsur budaya jeung prasarana pariwisata anu geus aya atawa anu encan dimekarkeun ku ngahijikeun prasarana jeung unsur kabudayaan lokal baris kacipta kaunikan dina prasarana pariwisata di Jawa Barat. Sangkan tingkat kedatangan wisatawan mancanagara bakal ngaronjak serta unsur budaya teu leungit atawa teu kagusur ku budaya asing anu dibawa ku wisatawan anu datang ka Jawa Barat. Serta pamustunganana baris ngaranjatkeun tingkat kunjungan wisatawan di Indonesia secara umum. Garut is a very complete tourist destination, including beach tourism, adventure tourism, mountain tourism, artificial tourism, and more, which can be used as a very promising source of income in the tourism sector. Garut Regency is considered one of the tourist destination areas in West Java because of its enormous tourism potential, so that it's able to attract many tourists to visit and play. We need to increase the tourism potential in Garut Regency to realize a creative economy. Maka dari itu hadirin sekalian, kita sebagai warga Garut patutnya harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Garut. Kumargi tanpa orang sadar, ku kabeungharanana Garut biasa jantan salah sawiot tempat wisata anu seueur mikaresepna. So, ladies and gentlemen, let's keep every culture and every tourism spot in Garut, because if not us, who else? So, saya Rosa Mursyamsiah, calon Mojang Jajah ke Garut tahun 2023, kategori Mojang Dewasa. Hatur nuhun.